Nah kiai ya Allah ya Robbi ku angin topan mah sat kencengnya na sampai kerja di cekelan ngaji kedua angin beliun tenang keneh we Masya Allah ku duit bupati angin sepoi kiai geus mulai perem padahal mah dibere dengan sabar duit mah si tolol biasa udah ek bae di goblok anjing sepoi datang ke kiai hanya sebuah pondok pesantren hanya sebuah majelis taklim hanya sebuah kendaraan demi Golkar demi Petilu demi PDI dan lain sebagainya ialah angin sepoi nabrak ke kiai ya Allah ya Rabb pondok rusak itu agrengna santri selesai majelis rusak itu agrengna pengajianana tutup ilmu rusak itu lobana udah ngadengekeun akibat naon dia akibat angin sepoi-sepoi ya zalim qatu toha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqam. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kuari urang keraya di alam dunia manusia nupang bagus-bagus dan makhluk Allah eueuh deui dibandingkeun jeung kebo jeung sapi atuh manusia pang bagusna lantaran Allah ngajelaskeun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yakin kaulan nu agung cek Allah ngadamel ka manusia urang kabehan fi ahsani taqwim pang bagus-bagusna makhluk Allah dedeganana luar biasa nu mantak dihebatkeun ku Gusti Allah lantaran manusia mah aya rekenanana tercipta tina dua hiji zahir jeung batin jadi kebo mah jadi sapi mah jadi hewan-hewan selain manusia setelah kiamat selesai kadituna jadi lebu tapi urang mah begitu kiamat aya urusaneun baheula aji pendikeun di dunia na dagang karung bener tah henteu dagangna bakal dihitung sedengkeun sakanyaho kulang bener dagangna oplos dioplos dagang teh tah badak ya Allah ya Rabbi kumaha engke dihareupeun Gusti Allah nah dibojong daragang sendal daragang sapatu hasilna alhamdulillah meuli mobil meuli imah dan lain sebagainya bahkan loba nu kawin deui di Bandung di Cipanas emang kula teh nyaho orang bojong nyaho aing kula loba omong ieu engke di akhirat nah bakal diitung kumaha sia dagang sendalna dagang sapatuna merekna bener tah henteu nah kuari leunah masyaallah karim nu paling bahaya geus kajeun mah nu paling bahaya komo di pemerintahan mah eueuh hiji pamarentah nu teu korupsi tanyakeun ka Bahrudin tanyakeun coba ka nyana hese neangan pamarentah teu korupsi hese urang mah nyahona ku ari teh uang APBD negara di Tangerang teh 6, sekian teh eta nu kanyahoan ku urang emang asupna ka negara Tangerang teh teu nyaho urang sabaraha aslina ayo sih ada kamana sih nah mantak ke bupati pageulana dipanggil Zake maju nyana Bahrudin selaku dewan maju wah geus teu bisa lempang si Bahrudin Lurah Sufyan maju ayo sia kuari nangeunaheun dihormat siap dan dihormat mangga bapak dihormat engke sia di akhirat bener sia selamat sia teu bener sia silaka sia nu paling bahaya kiai nu sok nyokotan keropak masjid heueuh ieu bahaya teh mah ieu kiai masih teu ageus sorenganan eta koropakna di bawaan ka ieu mah goblok
Ai Bahrudin mah kana neraka meujeuhna nya maja korupsi bupati kana neraka meujeuhna tapi Haji Pendi kana neraka Pendi dadah mah Haji kok kana neraka sih ulah loba omong sia engke kunaon ieu duit pasti dicokotan cilaka sia ulah tunjuk-tunjuk ka batur ada rese ya Allah ya Rabb orang hidup di alam dunia teh bangun perhitungan nah engke di akhirat nah duh lamun pamarentah ka neraka wantes pedagang ka neraka beujeuhna tapi lamun kiai ka neraka di dadahan ku muridna aduh ya Allah ya Rabb ya Allah kula mah sok inget gitu lamun kula ka neraka dadah ki uci sial-sial tah aing mah besi kos kitu doang anu batak kula ngabeja-bejakeun ge besi kula ke ditanya ku Gusti Allah pernah ngabejakeun tentang nu haram nu halal anu sunah nu makruh aing geus mah ngabejakeun alhamdulillah kula kamari ngabejaan pan di pengajian isuk poe Senen yu urang paruasa ulah loba-loba puasa Rajab mah 35 poe bae kabeja mah waduh dibere 35 poe waduh kedeh bae nggak satu ulah 35 27 poe beuh kiai mandi beuna ge pohara ulah-ulah batur nyana ge deui cenah kiai salian teh eta tuh ieu geus kolot mah sebenarnya mah geus ulah mikiran dunia geus kolot mah mikiran kuburan kunaon ieu mah geus kolot HP boga 3 jangka mana eta nge-SMS na ya Allah ya Rabbi teu inget ka huis tolol lain di dieu bae huis teh di hadapan bujal geus huisan masih kene boga HP 3 4 jangka mana Masya Allah karim coba nasehatan awak kurang ku urang awak sia teh geus kolot sia teh moal ka mana parahna pasti ka ditu 2 meter sia teh ka ditu nasehatan awak kurang kuari mah kula geus ulah jaritakeun naon neangan kiai nu teu boga HP hese kiai boga HP na 5 malah manyana jadi bos HP Masya Allah deka marana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika Allah nyiptakeun hamba nu ngaran manusia pangmulya-mulyana lantaran horenganan nu ditingali ku Gusti Allah teh 2 tersusun tina 2 kekuatan hiji kekuatan jasad 2 kekuatan ruhani jasad diitibar ku Gusti Allah wajib bagi setiap mukmin ngalaksanakeun perang korenganan teu sakabehna anu pecak teu meunang perang urang ka medan laga mau anu pecak hayang nyaho coba ge nomor kedua nu gering nu menang perang boro-boro perang buku asal sajem kieu diabetes geus teu kudu perang nomor katilu nu kempleng teu kudu perang nu kempleng nomor kaopatna anu setruk teu kudu perang nu setruk teu kudu perang nu setruk mah tuh didelegeun bae ku urang ngap-ngapan modar di dinya horeganan nu gagah berarti kan kagagahan teh ya dihormat ku Gusti Allah di naon kitu ditinggalikeun ku Gusti Allah dipandang sebab maju mundurna agama negara bangsa adalah terletak pada kekuatanan mata kula mandal polisi gagah bunga kula mah berarti negara aing teger ningali TNI gagah bunga kula mah aing teu kudu perang geus jana bae geus pokona mah teu kudu perang urang mah geus ningali organisasi gararaga urang mah bunga Masya Allah negara urang luar biasa horenganan kagagahan eta teh encan bisa diitibar sebab kudu make ruhani sakadar ngandalkeun kagagahan awak pasti ngan sakadar jadi centeng-centeng ngandalkeun kagagahan jasad pasti ngan sakadar jadi hadam-hadam kafir sakadar ngandalkeun kagagahan awak moal henteu
pastinya nangan sakadar hirupna jang awakna hungkul. Nu paling penting adalah ruhanina. Boro-boro TNI, boro-boro polisi, boro-boro Pancasila, pemuda Pancasila, pemuda dan lain sebagainya organisasi Ansor, Banser hebat-hebat. Tapi lamun ruhanina rusak, Banser tinggal Banser, Ansor tinggal Ansor, TNI tinggal TNI. Kula mah kamari ngadengi Gatot begitu menggema resep, sebab bahasana benar-benar menyatukan bangsa dan negara. Resep tak kula mah kos kitu teh. Wih, ieu pohara ya boga panglima ieu. Ganti ku panglima ieu. Alhamdulillah. Teu kadenge naon, teu kadenge naon. Ieu mah sakadar urang mah masyarakat handap. Haha. Kula mah inget kamari dongeng, ieu mah dongeng heula. Dongeng ziarah ka Maroko, ziarah ka para aulia Allah. Nu mantakuna ziarah ka Maroko ka negara 1000 wali, 1.000.000 wali. Kunaon? Lantaran wali-wali Allah teh ruhanina luar biasa. Anu geus teu pernah memandang dunia hiji bae Allah. Di Maroko negara 1.000.000 wali ngaranna. Jidinya aya imam kitu Abdus Salam bin Masis guru daripada Abu Hasan Asyadzili. Ya Allah ya Rabbi, nu sok kurang dibaca Dalailna Sulaiman Al-Jazuli di ditu kuburanana, nu kurang sok dibaca dina kitab Qala Qadiyat di ditu kuburanana, jeung sebagainya pohara nyaba ka ditu ka negara wali-wali Allah nuruhanina istimewa, nyambungkeun diri urang supaya di akhirat ka bawah karasep. Orang Maroko di Turki karasep biasa. Ningali di Maroko geurelis awewe. Hei di Turki ge pohara jasa, irungna marancung, matana bulu mata bararentik, senyumna ge senyumna pohara jasa, barang asup ka negara bojong. Asup ya ka dieu negara ieu Cibadak. Ya Allah, darple jalu bae. Tetapi memang kieu Allah nyiptakeun makhluk. Lamun urang sakadar neuleuh jasad atuh jarore, tapi can puguh jasadna nu jarore, irungna nu laletik, ruhanina can puguh jore. Buktina ieu kan darariuk di dieu maca sholawat, di dieu lamun lain ruhanina bagus jamual daek. Gegedena mah meureunna dibabagi berkat bae ge. Geus aya di hareup daek geus beak beureun berkat bae. Nah, terus ka mana ka Turki. Di Turki aya Jalaluddin Rumi anu kurang sok dibaca syiran-syiranna di berbagai kitab, terutama di kitab-kitab tasawuf, kitab sufi. Imam Jalaluddin Rumi kula lamun ningali jeung macaan dongeng-dongeng tina ucapan Imam Jalaluddin Rumi sok hayang seuri sakapeung mah oh sok gelitik sorangan, hebat amat pemikiran. Di antarana aya kalong, eta kalong nyana cicing di luhur tangkal kayu, ngagantung beta kalong teh cek angin topan, angin beliun, angin sepoi-sepoi ngobrol jana. Hei, angin topan, wani henteu sia tuh kalong nu keur ngagantung, coba ku sia tiup kendaragan. Cek angin topan bagian aing nu kos kieu kecil kos kieu. Ayo paing disaksian eta angin topan niup sakuat-kuatna ka kalong teh nu keur ngagantung. Sat makin kenceng tiupanana, nyana makin kenceng murantengna. Tiup deh sat, nyana makin kenceng deh. Tilu kali niup, nyana teu daek raga. Balik deui si angin topan. Waduh, teu kuat aing. Buana hebat asa ngagantungna. Coba bagian sia angin beliun. Kecil kos ieu mah. Ulah ning kakara kalong kos kieu, tangkal kayu gede kecabut ku aing mah. Ayo coba ku sia.
wah jana muter angin beliung, angin puyuh muter set muteran eta kalong makin kenceng deh, tiup deh set kalong makin kenceng 3 kali jatahnya 3 kali set tetap kalongan gugurawilan baik balik angin beliung. Waduh hebat jasa si kalong bagian sia angin sepoi ayo dalekeun ku aing nya sia kalong keur mejana bentak kiri tiup ku angin sepoi berem nyana nah kakarek sekali niup tiup deh sekali hes kalong hes aduh geunaheun biasa cekeuna angin tigis Masya Allah sak angin sepoi karak 2 kali niup delekeun 3 kali aing ge 3 kali nyana niup guluprak hebat sak angin sepoi aing nu hebat Masya Allah Karim baheula Bahrudin waktu kerja di lurah dioyak-oyak teger ku angin topan ku angin beliun barang jadi DPR ditiup ku angin sepoi ngahep-hepnya nah eta mah geus kajeun sama dunia nyana loba angin sepoi-sepoi lah di DPR mah nyaho jasa aing pokoknya nyaho kajeun teh can pernah di dewan nyaho jasa ieu kahirupan dewan kahirupan pemerintahan nyaho lain nyaho nyaho jasa geus leuwih teh nyaho berarti kan nah kiai ya Allah ya Rabbi ku angin topan mah sat kencengnya na sampai kerja di cekelan ngaji kadua angin beliun ya tenang kene we Masya Allah ku duit bupati angin sepoi kiai geus mulai perem padahal mah dibere dengan sabar duit ku anjing si tolol jasa udah ek bae di goblok angin sepoi datang ke kiai hanya sebuah pondok pesantren hanya sebuah majelis taklim hanya sebuah kendaraan demi Golkar, demi Petilu, demi PDI dan lain sebagainya ialah angin sepoi nabrak ka kiai ya Allah ya Rabb pondok rusak itu agrengna santri selesai majelis rusak itu agrengna pengajianana tutup ilmu rusak itu lobana nu daek ngadengekeun akibat naon dia akibat angin sepoi-sepoi datang teu karasa ku urang ialah urayan Jalaluddin Rumi ulah kadang-kadang sok ieu bae macaan kitabna kamari meuli di ditu genep jilid kitabna di ikonya begitu kula meuli aya nu nanya kieu tenang di mana nang meuli di mana meulina di dieu emang aya tangkorak sia baru sia maneuleun mancung bae kitabna beuli ieu ge tadina mah moal balik cak KJPD kula mah moal balik kunaon loba jas nu geulis goblok teh coba nyana mah baju jarah ieu nyana mah sada gedean siksaan daripada ganjaran Masya Allah neuleun nu geulis bae heran ulah kitu cenah kiai pan kula mah cenah naon praktek ngomong gak kurang nu di imah geus lambeng goblok enggak coba la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eta caritaan Imam Jalaluddin Rumi sulusup ka jero hate jahe horeng waliun min auliyaillah bisaan nyeun contoh-contoh teh pohara luar biasa di antara manehanana ucapanana deui aya keledai kan di Uzbekistan, di Maroko kamari ningali, kemudian di Turki loba keledai teh himar. Aya himar dipuatan ku nu bogana bodo. Nu hiji gandrung sakarung belah katuhu. Belah kenca supaya saimbang sakarung deui diesian batu krikil. Supaya saimbang nyana naik di luhur. Ieu dongeng Imam Jalaluddin Rumi be. Naik nya kapanggih mun urang mah di dieu doktor atau profesor ilmuwan. Nyana ngeureunkeun
maneh bodoh kunaon aing nanya ieu 2 karung naon isina oh ieu gandrung sakarung ieu kerikil naon sababna ieu make jeung ieu kerikil ieu gandrung habe saimbang ya siapa dasar bodoh atuh naon salahna gandrung ieu bagi 2 ieu setengah ulah make ieu ulah make kerikil ji bener oge manehnya makana jelema mah kudu pinter sakieu teh ulah ieu mah ieu sakarung tapi kan ieu guna geus ieu naon kitu cicikeun kuari ieu setengah karung kan mantep ja bener maneh horeng ilmu teh di mana bae geus kaharti ku kaula dicicikeun ku nyana nu dicicikeun setengah karung beres lempap nyana nanya kanu pinter teh kade cek nu bodoh ai maneh boga perusahaan ieu sabaraha PT teu boga lamun henteu beruga perusahaan berarti ieu meureun boga embe atawa himar kuda sabaraha ratus atawa ribu teu boga hiji jajan cek nya teh ke sugan dagangan naon maneh lamun teu boga PT aju teu boga kitu hewan-hewan meureun boga dagangan naon teu boga sama sakali cek nya PT teu boga berarti teu boga perusahaan ngangon teu boga angon dagang teu meureun duit simpenan loba jasa meureun emas atau duit hati cek nya teu boga pugu dahar ge ieu amun aya nu merek urang mah karek dahar mun nu merek teu dahar cak anu bodoh teh maningan aing bodoh ieu boga gandrung loba jasa ku aing di bawaan sangkilang aing bodoh tadi aing mah sakarung ieu sakarung nu naon kerikil tapi aing mah gablek aing sia boga ilmu tapi teu boga nanaon goblok ini cia ini aing mah deuk leumpang sorangan bae mawa kabodohan aing tapi aing mah mujur bodoh ge sia mau pinter tapi cilaka sia mau pinter eta lamun kurang direnungkeun Mang Lili ieu sakolana Haji Lili naon dia teh datang ka SMA can SDG nya hoteuing baheula mah nya lulus henteu SMP ge wallahu alam pejabat lain naon lain tapi hartana loba di dieu ieu di Cibadak loba jasa nu pinter tapi teu gablek naon maningan Haji Lili nu bodoh boga naon maningan nu pinter teu boga naon pilih ku sia hayo coba tuh kan maningan ngadeukeutan Haji Lili maningan ngadeukeutan Haji Lili urang teu boga menta urang hayang digawe mepeja ka nyana kitu kan geuna babarengan jeung nyana di akhir bae pangbayarkeun hutang aing iya etalah Imam Jalaluddin Rumi istimewa luar biasa boga kapinteran tapi teu digunakeun kapinteranana sarua jeung bodoh percis mun urang ngaji Johar Maknun sarua jeung aya nu dina bet Johar Maknun pinter tinggal pinter tapi teu digunakeun elmuna anggap jelema bodoh bae bodoh tapi berlaga pinter anggap jelema pinter di Cilongok aya dulur kula jelemana susah jasa hina jasa teu boga ijazah maca ge teu boga tapi pangsugihna di Cilongok kontrakanna ratusan warung-warungna tanahna nu nyana tapi maca teu bisa tapi loba jasa sarjana kuari di Cilongok sarjana masyaallah dek-deangan sarjana keluaran universitas mana aya tapi teu boga naon maningan mana teh coba ieu ayo maningan mana mantak di akhirat ge di akhirat cak Imam Jalaluddin Rumi aya jelema bodoh tapi langsung ke surga aya jelema pinter tapi ka neraka heula nganang mana coba ieu di akhirat loba jelema bodoh lantaran bodoh tatanya bae ka kiai aing mah guruna ieu bae hiji cak cenah aing mah guruna teh ieu bae maksudna hiji teh dina kabeneranana nu ieu nu bener ku aing dek digurukeun dagang nanya dek naon nanya hatta segala rupa nanya lain masalah naona kacintaannya na ka guruna cinta ka guruna datangkah ka Kangjeng Nabi di akhiratna boga syafaat dibere syafaat padahal bodoh tapi nyana di akhiratna salamet ka surga aya nu pinter di alam dunyana ego ku kapinteranana mung tatanya ka kiai mung tatanya ka ustad pokona baja ilmu aya di aing sagala aya di aing ego ku kapinteranana sanajan pinter cilaka di akhirat mantak hiji bae jelema asal daek ngaji berarti tatanya ngaji teh ngaranna tatanya ngangsongkeun diri mantak ieu urang Cibadak loba jasa nu ka Cilongok eta teh sabarema lain ngaji hayang kapanggih jeung tukang uduk jauhan ka tukang uduk jeung jak kula mah
masalah guys untung ke tukang uduk orang tibadak mah emang tiba heulana bareng diciptakan ku Gusti Allah kos kitu masalah gitu nu penting di akhirat salama para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mun dibacakeun contoh-contoh Imam Jalaluddin Rumi menggelitik kejerohate luar biasa. Nah urang dina poe ieu kumpul di dieu dalam rangka walimatul wakiroh gunting pita imah nu anyar mudah-mudahan imah ieu mawa kabarokahan sesuai jeung niatanana dieusina ngeunaheun sabenerna mah boga imah mah asal bagus jeung teu boga hutang jeung urang boga harta teu kudu loba asal urang butuh aya mantep teh hirup. Mantep eta kos gitu urang butuh kendaraan motor aya butuh kendaraan mobil aya urang butuh duit 10 juta 100 juta 1 miliar aya geus teu kudu sugi-sugi kos gitu ge mantep tuh sia mah jeung ulah boga hutang hiji be hirup ulah boga hutang. Kangjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati rumahku adalah surgaku. Bahasa Kangjeng Nabi baiti jannati imah kaula adalah surga kaula. Tempo kurang imah Kangjeng Nabi ketika dek asup ka bumina mendek berarti kan handap masyaallah kari di jerona eueuhna naon iwal ti kamar di jero kamarna ngan sakadar aya palapah korma doang nu Kangjeng Nabi lamun gugah kulem di dieuna katingali urut palapah korma tapi Kangjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati ya Allah ya Rabb imah nu sakitu di bawah sederhana RSS sangat sederhana di bawah sederhana tapi Kangjeng Nabi nyaritakeun rumahku adalah surgaku horenganan lain terletak pada bangunanna horeng terletak pada ruhanina hate nu ngeusina kumaha emang Kangjeng Nabi lamun ka bumi langsung Siti Aisyah nyanggakeun nyayagikeun calik ku Siti Aisyah kadang-kadang mah digibasa digebegah kadang-kadang Siti Aisyah nyanggakeun cai jeung korma indah jasa eta imah kos gitu padahal mah di bawah sederhana tapi penghunina horenganan perhunina penghuni surgawi tuh indah jasa Masya Allah lantaran Siti Aisyah jeung Kangjeng Nabi satu ketika balap lari kan di sisi imah yuk urang balap lompat ayo Kangjeng Nabi balap lompat menang Kangjeng Nabi wajar Kangjeng Nabi lalaki gagah Siti Aisyah mah awewe eleh ge wajar menang saminggu balap lompat deh tapi Siti Aisyah nu menang bunga jasa kunaon eta berarti silih rojong hirup teh sakapeung urang jeung pamajikan dihandap sakapeung di luhur gitulah kahirupan urang ge jeung pamajikan neng mayahna ayeuna dihandapnya keisuk di luhur sakapeung dihandap sakapeung di luhur dina harti kadang-kadang menangkeun lah pamajikan kadang-kadang urang nu menang kos gitulah kahirupan nah iyalah ruh imah kos gitu jadi lalaki teh ulah sok ego hayang menang sorangan bae nanyakeun ka dagang sih ieu rugi atau ulah sok hayang nyaho jadi mah pokona urusan bae dapur hayang nyaho segala rupa hese nyandung aing pan jadi nyeri tah kado jadi pamajikan ya Allah isalaki kieu amat nanyakeun deui ka desa bulan teh meureun dagang kadeuleun aja untung lu lah bawah mong sia pokona urusan dagang urusan rugi untung urusan aing siapa urusan dapur kan nyeri tapi lamun ge maka dagang untung tak rugi ya ka dieu neng dieu ke alhamdulillah ya dagang untung ya neng ya minggu ieu boga 100 juta cekel ta 50 50 yang kawin lebih nyeri tah mah sakira teh sial jasa laki tapi lamun kieu mah kan ngeunaheun neng ieu urang kan rumah tangga geus lila ye alhamdulillah geus 10 tahun aju mobil geus boga imah geus boga segala rupa geus aya jasa kieu mah meureunanan ku Allah dibere fadl alhamdulillah nah ieu kumaha coba cek neng ka nu hebat mah kieu ka kakak mumpung ora mobil aya dagang keur maju imah ja gede beusi hayang nyandung kula mah ribo biasa tangeunah jasa kan kadengena nikmat eta kos gitu ngan moal aya tuh ieu ruhani ya baiti jannati ya Allah ya Rabb rumahku adalah surgaku lain terletak pada materina lain terletak pada imahna tapi terletak pada penghunina nu sok kula didongengkeun teh aya hiji jelema boga pamajikan indah jasa bruk-brak
boga duit bebeja teu boga duit bebeja nikmat gasakan hirup kos kitu artina sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi tukang salat cek urang Bandung mah ngeunaheun sauyunan nah nyana naik sepeda na reman haju turun ka anak teu karep ngaguling ka sisip seserian ku sabab naon eta ieu ruhani surgawi eueuh sekat antara suami jeung istri dinikmati boga sepeda reman ge indah bae bahkan geus ieu na ge ieu getihan seserian aya urang boga mobil Kijang nu anyar bahkan Fortuner anu anyar AC na ge tapi pamajikanana geus daekeun ngalieu ka dieu bae naik mobil lagi kieu bae neuleukna ka dieu hiji salakina nyupiran teu dideleukeun kieu bae manyun bae eta asa sakitu tiis hareudang di jero mobil nah ieu berarti kan kadeuleuna doang sorga horegana jero mana neraka jahanam nah eueuh di Cibadak mah paling gak hiji 2 3 4 5 6 7 tak ulah datang ka kos kitu ulah sok memperhatikan boleh ge lamun naik mobil bar di dia aya dulur di dia dulur sok aya tah batur mah dulur bangsa mamang atau uan sok milu eta sok kieu bae salakina di dieu nyana kieu bae wah bermasalah ya kajen gua kumaha bermasalah pan urang naik mobil mah kieu kan nanya ka ngeunaheun kan iman teu kieu bae sakali ditanya kumaha bodoh dijebrisa pahara jasa eta neraka eta kos kitu mobil sakitu mewahna mungkin leuwih ti Fortuner baby Ben bisa Lexus tapi horeganan di jero na mah horeng neraka ulah datang ka kos kitu tah kahirupan urang imah nu agreng ieu teh ya geus hebat tapi ciptakeun ku urang suasana surgawi di jero na bruk-brak salaki bebeja ka pamajikan bebeja ka salaki naon bae keluh kesah di imah tangga bebeja nikmat lantaran Allah ngajelaskeun di jero na litaskunu ilayya sakinah horenganan koncina mawaddah warahmah ai mawaddah jeung warahmah teh bruk-brak ulah aya nanaon kan ngeunaheun eta kos kitu imah teh engke ngeunaheun imah tangga teh ngeunaheun lamun urang sauyunan jeung pamajikan udang salakina jam hiji kacai pamajikanna kan neangan deh kamana ieu salaki ternyata salat tahajud Allahu akbar teu kudu dititah pamajikan teh ge pamajikan kacai deui milu di tukang sholat sunat tahajud Allahu akbar salakina salat pamajikanna salat ngan 2 rakaat doang hajud teu kuat pamajikanna ngongkong teu beres pokona asal tahajud jeung pamajikan moal beres komo urang haju salat urang salat di hadapan dipan pamajikan di luhur moal beres ya pamajikan mangahaja ngagoda urang nu tadina rapi ge disingkap-singkapkeun ku nyana teu ulah tahajud kudu misa kamar ulah sok haju ngahaja urang di handap pamajikan di luhur nyana ge neuleukeun nya coba ku aing sia digoda sia ku aing mulai gagaro lah naon segala rupa aduh sempakna kadeul moal beres ya pas asyhadu la ilaha illallah ya ieu ngacung di dieu ngacung itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu mah kula wauh jeung Haji Lili baheula wauh jeung Bahrudin eta mah keur nyarita bae padahal mah Haji Bahrudin ge luar biasa sok bebeja ka kula kaayaan di dewan naon kitu kaberesan jeung kateberesan nyana mah nyana alhamdulillah lantaran nyana minta doana ka kula siap kula jadi bupati asal izin ti kiai nyana kitu Bahrudin siap bisa menjadi bupati tenang cek nyana teh ge kagunakeun duitna ulah loba omong urang bagi 2 jeung kiai goblok beureut nah ge aya jatah-jatah naon waktu-waktu tersendiri insyaallah urang doakeun bupati urang mudah-mudahan panjang umurna jeung dibere teger ku Gusti Allah deuk neangan nu kumaha deui lamun bupati urang mah keturunan Habib nyana mah hebat nah dan lain sebagainya adapun kasalahanna tuh loba bae urusan nyana nya neangan nu kumaha deui di dewan aya Haji Bahrudin sakitu mah alhamdulillah artina teu pati loba teuing nu kalaluarna eta mah usak saeutik mah biasalah teu pati loba teuing nah jeung sajabana eueuh deui walti urang marakyat doakeun pamarentah urang khususna Kabupaten Tangerang polisina TNI-na pemerintahna mudah-mudahan dibere kuat jeung teger ku Gusti Allah dalam rangka lillahi kalimatillah nanjirkeun bangsa jeung nagara supaya negara urang tetap kondusif itu kene para kiai-kiaina sakumaha tadi ulah beunangku angin spoi-spoi engke peureum hees gagag
ulah datang ke kos gitu mudah-mudahan lain teger mah angin topan angin beliun kuat